prajurit Indonesia anu sifat jeung karakterna wajib ditiru kumarane. Anu kahiji nyaeta tuyul. Leutik keneh oge geus bisa ngalahuit. Anu kadua kuntilanak. Susah senang tetep seserian. Anu katilu nyaeta pocong. Tara kabita ku baju anyar, buktina tiba heula bajuna eta keneh. Anu kaopat nyaeta jae langkung. Tara nyusahkeun batur, buktina datang teu kusi diondang, balikna teu kusi dianterkeun. Anu kalima nyaeta genderwo. Sanajan beungeut aplikasieun cicingna dina kebon awi, tapi manehna boga sifat penyabar. Buktina manehna bisa lalajo ke dieu dugi ka tamat